Jalan setapak anu biasa disorang geus beak. Kaditu namah teu ilahar kasaba ku manusa. Wungkul leuweung anu rebet. Kawas jadi sasmita tina lalampahan anjeunna. Anjeunna geus ngantunkeun alam karamean, tempat pabuaran nu lumrah. Indit nyorang kapanasaran, anu matak kaayaan anu sakitu gurawesna teh teu matak gedag kana manahna. Jongjon bae anjeunna angkat. Paribasa nete akar ngembing jangkar, seseleke dina cadas anu laleueur. Sora lutung meuni harus patembalan mata kelar. Keur jongjon mindeng asa kagebah. Aya anu ngagarapak, horeng cangehgar nu kagamahan. Hiber ngayapak teu jauh, leungit deui dina rerembetan. Tungtung namah cunduk kanu dituju kana pucuk batu agung, tempat anu pangluhurna. Awas kamana kamendi. Lebah dinya nu jadingan bangsa tangkal lampeni jeung harendong. Dina cadas narangkod dulukutan. Lebah anu nang tawing aya anu nyegog. Eta teh lawang guha, meujeuna keur nyamuni saurangin. Hareupeun lawang guha dina batu anu demprak anjeunna ngadeg. Mayun nyela bumi. Neuteup titinggalian anu gumblung gamblang. Kapan itu sagara herang pakuwon ibu ramana. Tidinya mah ngan leuweung jeung tegalan bae. Selang-selang tinggurilap, talaga katinggang cahaya srangenge ti kulon. Itu anu katingali ku socana, tapi anu kaimpleng ku manahna mah jajaten ramana. Raden Arya Wangsagoparana anu ditundung ku eyangna nyaeta Sunan Ciburang. Dumeh anjeunna salin agama, ingkah tina ageman karuhuna. Dicipta-cipta ku manahna kumaha lalampahan ramana, nyorang patempatan anu sakitu banggana. Mun kurang panggerna iman mah kumaha bisana. Dipapantes meureun ramana teh nempuh gunung anu itu. Ngagulampeng mipir gawir nulung kawing, mapai sampala nu ngupluk ngaplak. Nya anjog kanang kabeurit tempat patapaanana. Moal henteu ngan lantaran geus rengse babetah dina manahna bae ramana iasa ngababakan teh. Tepika sagara herang jadi tempat resik pikabetaheun. Lami anjeunna ngajengjen ngumbar kakelar, ngeueungan teur paninengan. Angin bae ngahiur lebah lawang guha, sorana jadi ngaguruh. Pucuk lampeni anu laleumpeuh jadi semu beureum kasorotan cahaya srangenge sore. Nugay tina pangabetah anjeunna angkat rintih nuju kana cinyusu nu ngaburial lajeng abdas. Cai anu sakitu caweningna karaos ku anjeunna lir nyerep kana sungsum balung mawa hegar calangra. Lajeng netepan dina batu demprak tea. Nyusul galur karahayuan sumerah raga jeung nyawa. Riharita anjeunna sasat bebetah di dinya. Beuki lila beuki pogot napakuran salira. Janji moal deuk turun ka lembur mun tacan kasusul semu. Can pinanggih raratan katawakalan. Naon anu disungsi ku anjeunna tayalian iwal ti martabat kamanusan. Anjeunna hayang nepi ka dinya, salirana hayang kasurupan bayu pinanggih meunang jajaten. Anjeunna geus uninga tina pangburuk sepuhna
yen anjeunna teh lain tuturunan si itu si eta. Estu kokocoran jalma anu galentur, kapan cenah ceuk paririmbon anu aya di ramana. Eyangna teh Sunan Ciburang, disusul kapuhu ngembat tarantatanana ka Sunan Wanapiri, lajeng ka Sunan Parunggangsa. Ieu teh putra Prabu Pucuk Umun, putra Prabu Munding Sari Leutik, putra Prabu Munding Sari. Teu saha deui kapan eta putra Prabu Siliwangi. Mun rek dilebetkeun nya ka Prabu Anggalarang, tuluy ka Batara Wijaya, ka Prabu Sanggawijaya, ka Prabu Sanggawidana, engkena mah tepi ka Prabu Ciung Wanara. Kukituna kamanah ku anjeunna, mun aya milik diri anjeunna tangtu mangku kadaleman, neraskeun kalungguhan ramana. Tah nya ieu nu jadi kaabot anjeunna teh. Anjeunna teu hayang nyangking kalungguhan ngan lantaran keagungan karuhuna wungkul, kacatur dina galur ngan dumeh rundayan ratu, lain ladang ludeung beunang nempuh salirana ku anjeun. Ceuk geurentes manahna, aing teu hayang nyangking kalungguhan anu can kamartabatan ku aing. Jeung kudu kitu mah kajeun aing tuluy mileuweungan migunungan. Sabab mun aing kudu nyekel kalungguhan anu luhur bae, aing sorangan can tepi ka martabat dinya. Aing pasti ngerasa hina. Bisa jadi katembongna mah aing agung, tapi agung guluburna wungkul. Nulian bisa kalao, tapi kumaha hanteu aing sorangan. Piraku beunang dibobodo. Tah dina lebah dinyana aing teu deuk nyangking nanaon anu ku aing can kasubadanan. Eta teh nya keur katengtreman batin aing, tapi lain saukur sakitu, lain ngan keur aing wungkul. Sabab aing mun kudu neruskeun cangkingan Kangjeng Rama, hartina aing kudu ngauban abdi-abdi. Euleuh mana teuing gedena tanggung jawab aing, sabab ceuk paribasana uteuk tongo walang taga aing anu jadi tanggelanana. Naha jalma anu can tepi kana martabatna bisa dijieun tanggelan tanggung jawab? Moal bisa. Di mana teuing aing baris ngarasa teu manjing, makuta keagungan teh baris karasa logor. Kulantaran kitu aing moal panceg dina ngajalankeun kawajiban. Aing lain tuturkeuneun anu matak jadi ka pangeran keur hate nu liang, keur balarea nu aya dina aub payung aing. Kana hate henteu panceg. Biasana jalma sok unggah pileumpangan nyieun talajak anu lain-lain, anu matak mawa balangsak anu lian. Kitu anu kamanah ku anjeunna. Anjeunna beuki panteng neneda kanu maha kawasa, nyuhunkeun pituduh sangkan anjeunna dipaparin terbuka bisa unggah kana martabat salirana ku anjeun. Beak beurang beak peuting kitu bae anjeunna nampakuran salirana. Tapi sanajan moho kana kamuliaan batin, henteu cul ari kana kawarasan salirana mah. Anjeunna ngersakeun angkat-angkatan dina mumunggang, mun titinggalian keur memeujeuh nepi ka waaseun. Kitu deui saban sonten anjeunna sok ngundur pupucukan jeung ngala bubuahan. Tuangeun ari buka, ngarencangan ngaleueut madu bada netepan magrib.